Hanya ke warung itu jauh di aing masuk Korea mah ke warung di kieu. Jauh. Karena Kernaon? Sini motor Mang Jeki mah. Nah, kernaon mana dia? Aduh, aku mah ya ngomong kalau kain nanya. Motor naleungit. Wah, nggak sih mau mangjek nang ngacacang, mau paling ngacacang. Aing usalanan kete. Mau waras ieu mah. Pak, enggak Faisal. Enggak, Mana duitnya? gak nyebutnya cenah mangjek naik ka dieu, Pak. Naik ka dieu kumaha sia mah nyawa. Lain penta heula duitna kata sok put. Di penta mah teh di penta, ngan nyebutna naik ka dieu ieu cenah. Bayar ieu ge, Pak. Geusnya orang nguseup heula. Ieu hadekeun motor namanya nguseup we atuh sia mah bisa. Bagian nguseup aya mah. Nguseup heula. Monggo, kianya kana nguseup we nguseup ka hete. Ada. Naon Mang Jack? Mana motor aing? Nah motor aing kumaha pan tadi cenah dia antar nunggu si Paisa. Piatur ke kumaha aing kana dagoat anjir. Geus mandi geus dandan geus kumaha teh ka aing kesangan deui ieu. Nah pan dia kakara balik si Paisa. Wah anak pane mau si Paisal ka imah. Paisal! Paisal! Hadir kan? Ya aing rusuh ye janjian jeung Randa. Ngajadog heula tuh dah hade tadi geus hade. Janjian jam 1. Paisal! Jam 1 kurang 5 sia teh 5 menit deui moal kaburu. Seung ngajadog heula sakeun. Paisal ka dieu kuat. Yuk. Mak! Ya! Aduh, Mak. Mak! Aing mau jadi udah kena gelok kiai. Lonter, lonter. Lonter, lonter. Coba, nah ini mana motor Mang Jack kamanakeun pan ieu cenah encan. Mana sah? Ada gitu, Pak. Acan nah balik nanya kena aing. Aing mana yang nganterkeun ka mana Faisal? Lupa. Itu orang tadi handap aku ke ngompol. Sok jujur lah kumaha, jujur lah. Keur Cari ngompol. takut biologisnya kumaha. Keur ngompol kumaha aing mana? Orang teh naik asup pisan ini ka Agang Mangjek. Terus Saya ngompol heula, ai pas ngaliuk motorna geus eueuh. Nah, sia kumaha isukan aing teh geus dibikeun. motor aing hilang sal. Pak. Anjing. Iya pada ya. Sing bener lain teh angan atuh kusaha? Ya tuh teh nyaho ku sana. Sia mah kuas lain satu di kita sakitu wae. Pokoknya mana duaan ku aing bisa kena pasal berlapis-lapis. Anjing sia geus gagalkeun percintaan aing di Geranda. Kadua, mana geus ngaleungitkeun sal motor aing nu keur diomean. Mak! Ini udah kena gelok ya. Kalem atuh Mang Jack salah. Kalem sia teh. Pokona mah aduh aing teh mah hajakal komen bengkel mana mah doyok. Aing hanjakal-hanjakal aing motor mah geus hade atuh. Aya naon ieu? Nubruk aing deui. Sia teh nempo motor Mang Jack. Aing puguh hampir-hampiran gelut jeung nu gelo. Ribut lu gelok kumaha sia teh? Heuh dipegat ku nu gelo tadi. Aing mana nyakeun sateteun heula motor Mang Jack cek aing teh. Pan heueuh nu gelona teh mamawa motor Mang Jack. Motor aing kudu gelo. Heueuh tadi dihandap. Dihandap di mana sih teh? Di ditu kana gang Kaiman. Oh, berarti motor Mang Jack itu dibawa kudu gelo, Mang Jack juga salah berarti kudu gelo eta. Sia jadi malika aing boga salah kadu gelo. Lalu hubunganna sia teh si Cita apa budak kalapsing. Di mana dia yang itu? Heuh tadi di gang anu Kaiman Mang Jack. Iya, Benar. iya, iya.